Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sohri sodri wa yassirli amrin wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Langkung tipayun sim kuring nedak tawakub hapunten anu kasuhun ka para kasepuhan anu aya di ieu wewengkon wirehna sim kuring ngadeg di ieu patempatan hapunten sate acana sanes bade pamatahan ngojay kamari ieu mah etang-etang ngiring binga kanggo bakal calon panganten enjing anu bade dirapalan ayeuna dipayunkeun heula acara siraman sanduk-sanduk papalaku hapunten sim kuring janten juruduum di dieu kapercanten ieu mah etang-etang kanggo ngimutkeun kan diri abdi oge kanggo ka urang sadaya. Mangga upami parantos siap pasikeun ka bapak, pasikeun ka bapak. Disengetkeun hiji nganggo piring nganggo cekati itu lilina pangkondisikan lilin. Eta aya lilina di si AA pangmasang. Mangga bade di sakedap bade di lajengkeun manawi anu aya kakiranganana dilengkepan heula. Lajeng oge engke dina acara siraman ieu teh sapertos kauninga ku urang sadayana henteu nangtoskeun sah sareng teu dina hiji pernikahan. Ieu mah mungarupikeun talari paranti urang-urang Sunda di mana bade mungkas mangsa lalagasan teu aya lepatna nyuhunkeun heula dihapunten kanu janten ibu oge kanu janten rama. Kitu oge deui kanggo nyuhunkeun dihapunten ka kulawargi sadaya anu parantos salami ieu dihesean ku nu janten calon panganten. Nembe lilina ku si AA dicandak di sapak. Aya ku AA dicandak lilina. Nembe ditingalikeun. Sata acan dina ieu dikawitan jujutan dina ieu acara siraman anu kahiji nyaeta ngecagkeun aisan neng katawis ku urang sadaya masih kene hiji we simpen anu sanesna bapa simpen di handap ngecagkeun aisan anu tawisna neng masih kene dihese ngahesean kanu jadi indung kanu jadi bapa ti kawit enjing mah neng sing bisa lempang sorangan ulah yang hesekeun deui kanu jadi indung jeung bapa. Lajeng diteraskeun kana ngaras neng ngawasu dampal sampean ibu sareng rama gera bedahkeun cisos cak hidep gera emut-emut bilih neng salami ieu ngegaduhan doraka kanu jadi kolot gera lubarkeun suhunkeun karidoanana suhunkeun panghapunten oge pundut doana kanggo ngajajab dina kamaslahatan rumah tangga hidep. Lajeng pamungkas nengke diibakan ku sadaya kulawargi ieu oge tawis kaasih tanda kanyaah neng dimiangkeun dibersihkeun ku sadaya kulawargi dijajab ku doa anu pangsae-saena. Alhamdulillahirabbil alamin supados teu nyangkolong teuing kana waktos ibu bapak neng oge sumangga dihaturanan kanggo ngadeg disarengan ku mamah sareng ku bapak. Bapak mayun salengkah kapayun neng muntang kana tak-tak bapak gelis dua panangan neng kana tak-tak bapak. Bapana rada tengah manawi supados raoseun. Bapana mayun kapalih dieu neng muntang. Tah gelis anaking jimat awaking bebelahan anu dipika cinta ku ibu sareng ku rama. Ayeuna hidep bade dijajab ku ibu sareng ku bapak. Di dia katawis bapak nyandak lilin nyaeta palita teh anu ngeunung hartos yen rama teh salawasna merepik tuduh dina jalan kahadean. Ibu masih keneh ngais ka hidep nandeskeun yen neng teh salami masih keneh hesekeun kanu jadi kolot. Ayeuna ku ngawitan bismillahirrahmanirrahim ibu sareng rama bade ngajajab disarengan bade ngalepaskeun hidep. Mangga bapak mamajeng ka payun neng dibika sendalna mangga seserengan kanggo ka panggung. Mangga ka dia bapak kapalih dia jalana. Ari mangga naik bapak dibika sendalna ari ayun. Ayun
Rabbi. Mangga Neng aya di palih tengah, mamah di palih sisi. Neng calikannya di ais ku mamah gelis. Gelis anaking jimat awaking. Sakitu tahun lamina hidup diasuh di urusanan kudu jadi kolot. Mamah sanaos mamah seueur anu dikaraoskeun, tapi mamah teu kantosin, mamah teh capek ngurusanan hidup. Bapak oge kitu dug hulupet nyawa barang jeung penting ngurusanan hidup, tapi teu kantos bapak nyebatkeun yen bapak teh teu sanggup, nyeri leuseuh capek na kumaha ngurusanan hidup. Ayeuna mamah sareng bapak masih kena lawang hariwang bade ngalepaskeun hidup. Kumargi ti kawit dinten enjing mah tanggal waler bapak sareng mamah cag lungsur kanu janten caroge, mamah sareng bapak tos teu ngagaduh-gaduh deui. Ayeuna mamah bapak sasarengan gradoakeun tuang putra bade dilepaskeun. Bapak sareng mamah anu sakitu mikanya ahna ayeuna sakitu Neng tos jalugjug jangkung. Ayeuna kedah papisah deh sareng anu janten putra. Doakeun pamugi-mugi ku ngalangkung niat anu bening, niat anu suci Neng bade lempang sorangan, mamah bade ngalepaskeun tanggal walerna. Pamugi-mugi gelis picargeun hidup lalaki sejati, lalaki anu tiasa neraskeun ka dedeh jeung kanyaah tinu jadi indung jeung tinu jadi papa. Oge pamugi-mugi picargeun hidup ngarupikeun lalaki sejati anu janten pangeranna di alam dunia sareng pernikahan hidup. Pamugi-mugi sing janten pernikahan sakali saumur hirup. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga bapak mamah dibika aisanana ditiup ku bapak lilin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiup bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mama punten dibika aisanana punten. Ayeuna Neng mangga calik gelis di palih dia mayun ka palih ditu. Neng gelis, Neng ayeuna ngadampal calik dina sinjang anu 7 anu tangtos upami bade diguar seueur pisan lanyepaneun kanggo bekal kahirupan hidup jaga di yaumil akhir. Kumarigi niat hidup anu sakitu mulyana dina mungkas mangsa lalagasan tinangtos sanes bae ngan saukur kabingah, tapi hidup bakal nyarengan kasusah sareng kapeurih, tapi sing yakin ku ngalangkungan niat anu ikhlas tina ati anu wening naon ku hidup anu ke bakal karandapan. Insyaallah sareng urang petot-petot ngadoa nyuhunkeun panangtayungan ti Gusti Allah, hidup sing dikiatkeun, hidup sing janten pernikahan sakali saumur hirup anu tiasa janten nyarengan kanggo rumah tanggi anu salawasna pamugi-mugi sing aya dina kaberkahan. Lajeng upami diguar sasal sinjang anu 7 eta teh ayeuna cuang guar cicing sinjang anu hiji anu tadi ku Neng didampal ngandung hartos yen Neng parantos ngagaduhan niat anu sakitu mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala Neng tos ngagaduhan niat anu suci nyaeta nikah. Lajeng lembaran anu kadua ngandung hartos yen ti kawit dinten enjing hirup hidup tos teu nyorangan deui, tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroge tea. Lajeng lembaran anu katilu nawa etu nu pengkuh geulis kumargi dina pernikahan teh sanes mung saukur kabahagiaanku nu ku hidup bakal kapayunan, tapi ngemutkeun deui ka sedih kapeurih eta anu bakal silih berganti. Nawa etu anu pengkuh insyaallah geulis nyuhunkeun ditangtayungan ku Gusti Allah ning sing kiat kumargi nawa etu eta anu lambar katilu teu sakedik rumah tanggina rentas di tengah jalan, padahal eta bagian tina ibadah anu tangtosna dina ibadah teh seueur tantanganna anu ku hidup kedah tiasa dibereskeun. Lajeng lembar anu kaopat ngandung hartos aya 4 madhab anu ku hidup bakal kapayunan dina sagala hirup rumah tangga nyata kidul kulon wetan sareng kaler. Oge lembaran anu kalima ngandung hartos papagon agama geulis rukun Islam anu hartosna kada hidup ulah pedugikeun ka ngaluli-luli salat anu 5 waktu. Lajeng lembar anu kagenep ngandung hartos oge ieu rukun iman. Pamungkas lembar anu ka-7
ngendung hartos yen sadayana jalmi nu kumelandang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabtu. Ayeuna hidup mangga mayun kapayunan mamah geus mangga kapalih ditu. Sok gelis sadajan hidup sungkem kanu janten sepuh ka mama. Ayeuna cepeng tangan mamah gerak tetep rarai mamah ku hidup. Tinggal soca mamah raoskeun capekna mamah, raoskeun nyerina mamah nalika mamah ngurusanan hidup ti kawit lahir dugi ka ayeuna. Ieu mamah gelis tingali soca mamah anu sakitu nyerina. Tingali rarai mamah neng kantos nyentak anu jadi kolot najan mamah tekedal tapi gelis eta anu ngalantarankeun Allah bendu. Ayeuna hidup bagja satu acan hidup mungkas mangsa lalagasan hidup masih kene tiasa ditepangkeun sareng jimatna anu aya di alam dunya nyaeta mamah teh kumargi teu sakedi di mana bade mungkas mangsa lalagasan sepuhna parantos dipundut ku Allah. Gelis ayeuna hidup bagja tiasa keneh disarengan sareng mama. Ayeuna hidup suhunkeun panghapunten, suhunkeun karidoanana pamugi-mugi kanyaah mama insyaallah disarengan ku hidup nyuhunkeun dihapunten pamugi-mugi sing dicaangkeun lungsur langsarina mayun sagala raki-rabina. Mama abi nyuhunkeun dihapunten di lahir dugi ka batin. Romaos abi seueur doraka seueur ngareutan ka mama. Mama hatur nuhun parantos ngurus abi ngarawat abi ti alit dungi ka ayeuna sanaos abi teu tiasa mulang tarima pamugi-mugi sadaya kasayan mama digentos ku Allah. Mama sing panjang yusa doakeun abi ti enjing bade lempang sorangan pamugi-mugi rumah tangga abi sing aya kabagjaan. Neng sungkem ka mamah neng gubrageun masak usapan mamah tuang putra gelis putra mamah asa cekeneh mamah ngurusanan ka hidup. Asa cekeneh mama ngarawatan hidup. Ayeuna hidup geus jalugjug jangkung. Ayeuna hidup tos kedah dipisah sareng mama. Bra anaki pamugi hidup sing kenging kabagjaan. Sawangsulna mama oge hampura gelis ngan ukur sakit teu bisa mama dina ngatik ngadidik ngurusanan ka hidup. Bra anaki najan teu dipentah hidup ku mamah dihampura pisan. Najan teu dipentah hidup didoakeun pisan ku mamah anaki ngan mamah nitip hidup sing jadi anak anu soleh, sing jadi anak anu bisa ngabahagiakeun sareng ngajagi harkat sareng nama kulawargi. Mamah nitip gelis naon anu jadi kesalahan mamah jaga hidup ulah ngadakwa di payeuneun Gusti Allah ngan ukur sakieu kanyaah mamah ka hidup. Najan mamah lawang, najan mamah hariwang, tapi ayeuna geus cunduk kana waktu mamah kedah ngalepaskeun hidup. Ti kawit dinten enjing mamah tos teu ngagaduh-gaduh deui. Mamah lawang gelis sok sieun hidup aya dalah di kumaha hidup rek hirup jeung batur. Sok sieun picarakeun hidup lain lalaki anu bertanggung jawab, lain lalaki anu mikanya sagala-galana ka hidup. Mamah lawang gelis hariwang tapi sing yakin pamugi-mugi najan ti kawit ayeuna urang tos teu sasarengan sing yakin gelis kanyaah mamah salawasna nyerangan kanggo kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cangkat rangkul mamahna ku hidup ditangkep. Mama sakali deui abi ngahaturkeun nuhun tina samudaya kalepatan, tina samudaya kasayan mama. Mamah nu pangsaena kanggo diri abdi. Upami aya kecap anu leuwih mati tibaten kecap ampun naon mamah pi kecapeunana.
karaos mama kanya mama salami ieu kalawang mama salami ka abdi. Abi teu bisa mulang tarima ka mama. Abi ngasakur bisa ngadoa. Pamugi-mugi sadaya kesayan mama digentos ku Allah namang pirang-pirang. Mama sing panjang yuswa, mama sing sehat dugikeun ka sepuh. Doakeun mama pamugi-mugi rumah tangga abdi sing ngajantenkeun rumah tangga sakali sadina saumur hirup abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok disun taar mamahna neng disun. Tahan heula neng, tahan heula bade dipoto. Lajeng damisna neng kenca sareng katuhu. Alhamdulillah. Ayeuna taar nengna ku mamah disun. Tahan heula. Alhamdulillah. Ayeuna damisna ku mamah kenca sareng anu katuhu mamah. Alhamdulillahirabbil alamin neng. Mangga ayeuna diwasu. Sok neng. Sok neng ayeuna geura diwasuh dampal sampean mamahna. Istighfar heula geulis, istighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah Gusti Rabbi sohri sodri wa yassir li amrin wahlul uqdatan bilisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Ya Allah, abdi syariatna hoyong ngebersihkeun dampal sampean mama. Hakikatna abi hoyong kenging panghapunten tinu jadi indung. Abi hoyong nyuhunkeun dihapunten kudu jadi indung anu sayaktos naridana Allah gumantung karidana indung. Astagfirullah istighfar neng 3 kali neng. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Mangga dielap deui neng sampean mamahna. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembang sataman perantos nyerengan. Mangga ayeuna mamah tiasa kapalihan handap deui neng sungkem kana sampean mamah geulis. Mundur neng. Sok mama sekali deh abdi petot-petot ndak tawakuf hapunten anu kasuhun wirehna abdi salami ieu anu seueur ngaraheutan ka mama, anu seueur ngahesean ka mama. Mama abdi ti kawit ayeuna abi hoyong lubar tina kecap doraka tinu jadi indung. Abi hoyong kependak di lawang pantas surga kanggo diri abdi, kanggo kamaslahatan rumah tanggi abdi. Doakeun mama pamugi-mugi mama ulah rengat gali kersa nampi panghapunten abdi sareng mama kersa ngajajab ka abdi ku doa nu pangsae-saena kanggo kamajengan rumah tanggi abdi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geulis cengkat ditangkep mamahna, ditangkep mamahna. Hapunten ngobrolna ulah tararik teuing. Mangga alhamdulillahirabbil alamin. Tes gelis mangga cekap ayeuna mayun kapayunan bapak kapalih dia. Neng mundur sakedik gelis. Sateuacan hidup sungkem kanu janten rama geura cepengan heula panangan bapak ku hidep. Geura tetep rarai bapak tah geulis ieu rama hidup cukang lantaran hidup gubrag ke alam dunya. Iya bapak hidup dugu hulupet nyawa tenoleh kacape berenjeng penting aya anu dirasa oge teu dirasa ku hayang boga rezeki leuwih keur ngajejehkeun hidup. Upami dietang geuli sabaraha kilauan ke sang bapak, sabaraha kilauan ke sang bapak keur ngajejehkeun hidup. Kumaha lamun bapak dipundut ku Allah satajan hidup kenging panghapunten tinu jadi kolot. Sedengkeun dina katerangan nandeskeun yen sayaktos naridana Allah teh gumantung karidana indung jeung bapak. Gelis putra anu dipikanya dipika asih jimat mamah sareng bapak. Sateuacan hidup miang, sateuacan hidup ngambah kahirupan anyar lepas tina tanggal walor anu janten sepuh. Ayeuna mangga hidup geura cumarios heula nyuhunkeun panghapunten sareng suhunkeun doa anak kanu janten sepuh. Bapak abdi nyuhunkeun dipangapunten ti lahir dugi ka batin.
rumaos abi seueur doraka seueur ngarahatan Bapak dugi kahangat dengan ayeuna abi teu tiasa molong tarima. Abi syukur tiasa ngadoa pamugi-mugi kasayan Bapak digentos ku Allah. Bapak sing panjang yusa, sing sehat walafiat, dugikeun ka sepuh salajengna doakeun abi jajab abi enjing made nikah ku Bapak hoyong diwalian, hoyong dijajab ku doa kuno pangsaya-sayana pamugi-mugi rumah tangga abi sing aya di kabagjaan. Amin ya Allah Rabbil. Gelis sungkem ka Bapak gubragan masta kahidap usapan Bapak tuang putra, usapan ku Bapak hiji tangannya. Bapak sekali deh abi neda tahu aku hapunten anu kasuhun wirehna abdi dugi kadanget ayeuna masih kene seueur ngarahetan ngahesean kan Bapak. Bapak nu pangsayana ngurusanan abdi, Bapak nu pangnyaahna ka abdi. Sadaya kasayan Bapak abi teu tiasa mulang tarima. Abi ngan sakur tiasa ngadoa pamugi-mugi sadaya kasayan Bapak digentos ku Allah. Bapak sing panjang yusuf. Salajengna Bapak abdi bade mukas mangsa lalagasan. Pamugi-mugi picarogen abdi lalaki sajati, lalaki anu tiasa neraskeun ka nyaah Bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok mangga gelis cangkat dirangkul Bapakna ku hidep. Sok dedeh teuing gelis putra Bapak. Asa cekeneh Bapak ngurusanan ka hidep. Asa cekeneh Bapak ngarawatan ka hidep. Ayeuna tos hidep tos jalugjug jangkung. Ayeuna Bapak kedah tos pisah deui sareng hidep. Gelis putra Bapak. Bapak masih keneh lewang, masih keneh hariwang, sok sieun hidep aya dalah di kumaha rek pisah sareng Bapak. Tapi ayeuna geus cunduk kana waktu. Hidep kudu bisa lempang sorangan. Brah anaki, pamugi-mugi picarogeun hidep lalaki anu tiasa neraskeun ka nyaah Bapak. Pamugi-mugi rumah tangga hidup sikap pendak lawang pantas surga kabagjaan dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok ayeuna disun taar bapana ku neng ditahan heula neng doakeun pun tuang rama eta. Teras damisna nu kenca sareng nu katuhu. Alhamdulillah ayeuna damis neng ku Bapak disun heula. Lajeng damisna Bapak anu kenca sareng anu katuhu. Alhamdulillah. Lajeng neng diwasuh dampal sampean Bapak mangga. Mangga Bapak sampean ngadampal istighfar gelis. Astagfirullahalazim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Pamugi-mugi Bapak syariatna abdi ngabersihkeun dampal sampean Bapak. Hakikatna abdi pamugi-mugi sing dihapunten Bapak ku Gusti Allah tina sadaya doraka abdi anu salami abdi seueur ngarahetan sareng hesekeun ka Bapak. Pamugi-mugi Bapak abdi sing janten murang kalih anu kembali suci sapertos abdi ti kawit lahir anu teu aya gantar kakaitan Bapak. Abdi anu janten murang kalih nu teu aya di doraka anu janten sepuh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis di elap Bapakna mangga. Sok mangga neng sungkem deh ka Bapak atas cekap. Bapak sekali deui abdi neda tawakup hapunten anu kasuhun. Rumah abdi anu salami seueur ngahilapkeun kana sadaya kasayan Bapak. Rumah salami abdi anu seueur ngarahetan kana manah Bapak. Bapak upami anu leuwih matih tibatan kecap ampun naon nepi kecapeunana.
Bapak tikawit ayeuna abdi hoyong lubar tina kecap doraka tina jadi kolot. Doakeun apa jajab abdi ku doa nu pangsae-saena enjing abdi bade nikah ku bapak hoyong diwalian dijajab ku kaasih sareng kabingah pamugi-mugi ieu sing janten sababiah kaungga abdi kabuka di lawang pantas surga anu salami ku abdi kapopohokeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok gelis cengkat dirangkul bapakna sakali deui gelis mangga ditangkep. Dedeh teuing gelis anak king anak bapak brah anak king hidupku bapak didoakeun pisan hidupku bapak dijajab ku doa nu pangsae-saena pamugi rumah tangga hidup sing panjang punjung sing kapendak lawang pantos surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos mangga neng ayeuna mamah sareng bapakna pacaket ku neng dirangkul mamah sareng bapakna sok ditangkep ku bapak sareng ku mamah. Dedeh teuing gelis putra mamah sareng bapak hidupku mamah sareng ku bapak dihampura pisan beral anak king pamugi-mugi hidup sing kapendak kabagjaan. Doa bapak sareng mamah nyarengan ngan mamah jeung bapak nitip hidup sing jadi anak anu soleh sing jadi anak anu tiasa nyaangan sareng nyengitan ka indung jeung bapak hampura gelis ngan ukur sakieu kanyaah mamah sareng bapak dina ngatik ngadidik ka hidup. Bapak jeung mamah nitip jaga hidup ulah ngadakwa di payunan Gusti Allah tina sadaya kalepatan salami bapak ngurusanan ka hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal waler mamah sareng bapak cag dugi kadanget ayeuna mangga gelis cengkat. Alhamdulillah neng mangga neng kapalih ditu dijajab ku mamah sareng ku bapak. Mangga neng calik ayeuna punten mohon sok lebetkeun cai itu nani bapak aya di palih sisi mangga mamah aya di palih sisi oge mangga sok atuh benerkeun sok berat sok mama bapak heula neng punten cepengan doaan cepengan ya nak sok bapak ayeuna doaan heula ku bapak niatkeun sok dia mangga bapak kana mastakana dibanjurkan bapak oge kana salirana mangga oge kana pingpingna sareng sampean. Alhamdulillahirabbil alamin. Upami atos disimpen deui bapak nengna ku bapak ditangkep dirangkul disun nengna calik disun taarna ku bapak doaan deui bapak tuang putra doakeun deui. Alhamdulillah bapak tiasa calik heula ayeuna teraskeun ku mamah. Mangga mamah calik ke bapak lagi cepengan mamah ieu na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana salirana mama cai pangjajab cai pangdoa tinu janten kula wargi cai sababiah pamugi-mugi sing seueur nu mikaulah sing seueur nu mikaasih sing seueur nu mikanyaah. Cakap mamah mangga dirangkul nengna sok mamah geura bedahkeun cisoca mamah disun taar nengna doakeun ku mamah bade dilepaskeun ti kawit enjing mamah tos teu gaduh-gaduh deui mangga anu bade ngaibakahna sadayana kula wargi hidup mangga cepengan mastakana. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga bapak
Alhamdulillah. Lajeng cekap mangga manawi sok dirsun neng sungkem. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga diteraskeun teteh pangdoa gelis tinu janten kulawargi anu sakitu mikanya ahna, sakitu mika welas mika asihna mika cintana. Pamugi-mugi ieu sing janten sababiah gelis bersihna tina sadaya anu janten hahalang gegeuleuh kekeueuh anu aya dina diri hidup ku ngalangkungan niat anu sakitu beningna kulawargi sadaya ngamiangkeun sakneng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ari ayun embi sok neng salim gelis di ari ayun embi ku karimbo digaleong ku karimbo. Alhamdulillah gelis pidoa tinu janten kulawargi insyaallah ieu sadayana kahidup ngajajab ku doa anu pangsae-saena, ngajajab ku kaikhlasan pangwening-weningna hidup salami ieu seueur ngarahetan, salami ieu hidup diurusanan ku nu janten kulawargi linrangga indog beberemna ayeuna dipungkas ku cai pangjajab, cai kaasih, cai pangdoa, pamugi-mugi hidup sing kapendak lawang pantos surga kabagjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sadayana kahidup ngadoakeun gelis saya dayana ngamiangkeun meka asih meka bingah lirnangga indog beberemna cai pangdoa cai pangbayuning hirup pamugi-mugi sing seueur mika welas sing seueur anu mika asih. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayun embi aya manawi atas aya hiji deui.
tiasa kapalih dia deui. Oh iya kena. Mangga bapak di palih dia. Sok neng wudu neng wudu. Tah geulis saatosna hidap dijajab dikipepe ka bunga. Kudu anu pangsae-saena tinu janten kulawargi sadaya. Ayeuna hidap gerah susuci ku cai anu pangwelas asihna ieu pangdoa. Pamugi-mugi ya sing janten sababia neng ke janten murang kali anu kembali suci anu teu deui ngahesekeun kanu indung jeung bapa oge pamugi-mugi neng sing janten sababihan aning panghapunten tina samudaya kalepatan kanu janten ibu oge rama kitu oge ka kulawargi besar sadaya anu saparantos lami neng ti kawit lahir dugi ka ayeuna seueur ngahesekeun ngaraheutan ayeuna sadayana kahidep ngajajak ngamiangkeun sareng ngadoakeun ieu cai wudu cai pangsuci cai kanggo kabersihan mangga mamah sareng bapana aya di palih sisi tempelkeun rarai neng sareng rarai mamah sareng bapa mangga tempelkeun alhamdulillahirabbil alamin aya raina rakana sok mangga sasarengan heula sateu acan raina rakana heula sapertos tadi mamah sareng bapak tempelkeun di dipoto heula sadaya sasarengan mamah sareng bapak sareng kulawargi sadaya sok ditempelkeun heula sadaya heula sok ditempelkeun heula sadaya alhamdulillah terus diangkat sok mangga diangkat sakedap kanggo prosesi video sok ditangkap ku bapak sareng ku mamah ku sadaya alhamdulillah neng ti aalit di ais ayeuna dipungkas deh sok euna neng ngadeg neng alhamdulillah mana bisa kitu rengse dina acara siraman hapunten anu kasuhun boh bilih dina prak-prakanana kirang sapagodos maklum sok aya paripaos ciri sabumi cara sadesa sok benten dina prak-prakanana sata acan dipungkas mangga bilih bade disawer awur sawerna di awur alhamdulillah bagja rizki sadayana rizki anu mang hur di awur ya pak kadia pak sawerna di awur hur di awur sawerna di awur panganten
janten raja sadinten. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kehela, ulah direbut. Tas. Diawurkan Bapak supaya seru. Alhamdulillah. Diawur sawerna diawur diawur sawerna aya keneh Bapak ngenjing deui manawi aya keneh panen Ari ayun ruksak barudak. Alhamdulillah. Sok adik. Alhamdulillahirabbil alamin. Rengse sadaya acara runtuyan siraman. Hapunten anu kasuhun boh bilih dina prak-prakanana kirang sapagodos. Maklum sok aya paripaos ciri sabumi cara sadesa sok benten dina prak-prakanana. Sim kuring pun Iis ngahaturkeun nuhun atas nami Restu Singgih Wedding Organizer, menghaturkan terima kasih atas segala kepercayaan dan kerjasamanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.